Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, alhamdulillah dina denget ayeuna abdi tiasa ngabagi warta kanggo balarea. Patepang deui sareng abdi Elis Febrianti dina program Warta Sunda. Aya sababaraha hiji warta anu bade didugikeun ka para pemirsa dina 15 menit kapayuna. Rumah sakit umum di daerah Dr. Sutarjo Kabupaten Tasikmalaya kakeueum banjir akibat hujan gede nu ngaruksak dayeuh eta Sabtu 27 Januari 2024. Akibatna cai ngeueum dina sababaraha kamar rumah sakit jangkungna 30 cm kitu deui bagian handap ranjang pasien milu kakeueum banjir. Aya sababaraha kamar perawatan rumah sakit umum daerah anu kondisina leuwih handap di permukaan jalan nyaeta kamar rawat inap. Ieu janten salah sahiji jalan faktor anu ngaharita dampak banjir dina rumah sakit umum daerah eta. Pihak rumah sakit umum daerah Dr. Sutarjo geus dilengkepan upaya pemulihan jeung evakuasi pikeun ngatasi dampak banjir ieu. Warta anu saterasna angin puting beliung Narajang Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dina Sabtu sore akibatna puluhan imah warga raruksak. Sababaraha video amatir ti warga angin puting beliung narajang perkampungan warga di Cibitung, Kalurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dina Sabtu nu sore angin ku gedena nepikakeun ngapungkeun suhunan imah jeung warga paciweuh kasieun. Angin datang ti belah kaler ka belah kidul keur panon poe caang. Janten aya 36 imah warga anu raruksak ku peristiwa eta. 8 imah nu ruksak berat jeung sesana ruksak saeutik. Pamirsa, mung sakitu nu tiasa dipikahatur mangrupi informasi dinten ieu. Simkuring Elis Febrianti, Seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.